Abah rek nemongkeun pemandangan anu geus caket ka Batu Kuda teh. Abah capek tanya kanan meuni tajam ka luhur matak Abah kokolonangan. Tah digeugeureuhkeun ku wari-wari bae Abah mah da sebetna aya kahayang Abah da bongan Abah capek ge da maksakeun. Tah nanaon ge Allah mah paksakeun, Abah ge maksakeun hayang ka Batu Kuda teh. Tah kapungkur mah Abah teh nemongkeun pemandangan seueur nu ngomen. Abah nya alhamdulillah di komen da Abah ditonton. Alhamdulillah geuning ayeuna Abah laksana ayeuna mah hoyong ka Batu Kuda teh bari Abah keur istirahat. Abah meunangkeup tuur yeuh, aduh tah ka wargi-wargi, ka dulur-dulur, tah anu aya di lembur, baya anu di kota, komo masarakat mah ditemongkeun ku Abah pemandangan anu rek lebet ka Batu Kuda teh. Abah teh lain bohong-bohongan. Tah Abah mah teu ngabobodo pemandangan aya di Batu Kuda teh. Katingali pisan ku Abah, katingali komo ku wari-wari mah mun ditonton dina videona ke sawaktos-waktos iraha we salsena upami hayang terang Batu Kuda mah wargi-wargi sok dongkap ka dieu seperti Abah manya kaelehkeun ku kolot ku Abah. Nah Abah mah hayang nyaho Batu Kuda teh maksakeun belaan murang kalih oge erek didamel. Wah maksakeun prewe heula jang teh sapoe mah Abah antur dan jeung saha deui atuh Abah teh jeung murang kalih. Tah kumari kitu ka wargi-wargi ka dulur-dulur mudah-mudahan wargi-wargi teh tiasa menjelajah tiasa ka dieu ka Batu Kuda. Tah ditemongkeun ku Abah pemandanganna upami hoyong terang mah da Abah mah teu ngabobodo katingali pisan. Abah mah teu akting, teu ngabobodo, tah eces, jentre, katingalina nu ngaran Taman Batu Kuda teh ieu tuh tingali ka Lebak katingali, tuh walungan anu pinuh ku cai katingali, anu disebut Gunung Mangalayang teh anu sok narikan cai ka Lebak teh tah ti ieu tah Gunung Mangalayang. Gunung Mangalayang, aya Gunung Mangalayang teh gunung anu luhur anu ngajegir di tatar Cikoneng, di tatar Buana Panca Tengah. Nah ciptaan Allah mah bener katingali geuningan ayeuna tuh nah matak sing yakin urang mah pati-pati aya gunung pasti aya nu ngadamelna. Mah cara manusia, manusia oge aya baju teh pasti aya nu ngadamel, nya aya baju teh ngan teu apal nu ngadamel. Tah urang mah sing apal kanu ngadamel bumi jeung langit gunung teh. Tah urang teh urang ge diciptakeun teh ku Allah ngan Allah mah ngademelna teh teu cara manusia kudu diakalan. Manusia mah kedah di emple-emple, kedah di pikiran heula. Allah mah ngucapkeun kun fayakun ge jadi anjeun jadi. Alhamdulillah geuningan urang tah ka kawasan Allah teh bisa katincak ku Abah ka dieu. Tah ieu teh dalaman Allah, ciptaan Allah bisa katincak ku Abah. Alhamdulillah Abah tiasa ngajalajah ka Taman Batu Kuda, taman wisata Batu Kuda teh. Ieu geuning katingali ku wargi-wargi. Lain bohong, tah Abah ge sakantenan hayang nepi nempe ka pertengahan jalan eta teh ieu teh. Abah teh meuli ka kokoronangan bakat minggu hayang apal, hayang nepi cik cuiga kumaha di luhurna. Toh tingali wargi kuat meureunana naekna. Nya aya Abah memaksakeun we nepi ka kokoronangan. Tingali. Tah ayeuna mah Abah mah aya di datar ieu teh rek leumpang we heula we sakalian nyesep heula. Hmm. hmm, hmm. Abah ayeuna mah kulantaran geus aya satengah perjalanan Abah bari ditutup tah ka wargi-wargi bisi wargi-wargi ngarasakeun teu raos caritahan Abah. Abah cukup lumur nu kasuhun jeung parahampuran misalnya Abah rek mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Abah rek ngucapkeun wabillahi taufik wal hidayah wa inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.